Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak tepang di sareng ibu. Kumaha daramang? Mugia barudak sadaya aya dina kaayaan sehatnya. Dina kesempatan ayeuna ibu bade ngejelaskeun materi ngeunaan paguneman. Jadi pada hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai paguneman. Materi paguneman ini adalah materi pertama di kelas 7 atau bab 1 ya di kelas 7. Yuk kita mulai. Wangenan paguneman atau pengertian paguneman. Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua jalma atawa leuwih. Paguneman asalna tina kecap gunem anu hartina silih tempas. Paguneman disebut oge wangkongan atawa dialog nyarita dua arah. Jadi upamana nyaritana saarah seperti pidato eta teu tiasa disebut paguneman nya karena paguneman mah kedah dua arah. Ieu bahasa Indonesiana. Paguneman adalah obrolan saling balas antara dua orang atau lebih. Paguneman berasal dari kata gunem yang artinya saling balas. Paguneman disebut juga obrolan atau dialog atau bercerita dua arah. Hal-hal anu kudu diperhatikeun nalika lumangsungna paguneman. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika berlangsungnya sebuah paguneman atau percakapan. Anu kahiji, ngaregepkeun anu nyarita. Memperhatikan yang sedang bercerita. Anu kadua, teu motong nu nyarita, tidak memotong pembicaraan. Anu katilu, make suara anu jelas jeung bentes, menggunakan suara yang jelas. Anu kaopat, nyarita kudu antare. Jadi berceritanya harus berurutan. Anu kalima, ngangge lentong atawa intonasi anu merenah, menggunakan intonasi yang sesuai, yang enak didengar. Anu kagenep, aya rengkuh merenah jeung pasemon marahmai. Jadi menggunakan gestur dan ekspresi yang sesuai. Anu salajengna aya hal-hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman. Anu kahiji aya lentong. Lentong teh nyaeta nada sora atawa intonasi. Anu kadua aya rengkuh. Rengkuh nyaeta sikep sopan nalika cumarita atau sopan santun atau gestur. Anu kaopat aya pasemon. Pasemon nyaeta roman pameunteut atanapi rarai, mimik wajah atau biasa kita kenal sebagai ekspresi. Anu salajengna aya tatakrama basa. Tatakrama basa nyaeta ragam basa Sunda anu dipake dumasar kaayaan. Tah tatakrama paguneman teh dibagi kana dua bagian. Anu kahiji aya basa loma, anu kadua aya basa hormat atau basa lemes. Ari basa loma dipake pikeun gunem catur jeung babaturan atau basa loma itu biasa digunakan untuk percakapan atau untuk berbicara dengan teman seumur atau sejawat. Kalau bahasa hormat atau bahasa lemes itu biasanya digunakan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, ya aya contoh paguneman jeung babaturan anu ngagunakeun basa loma. Rika, Tin aya PR naon minggu kamari? Aya PR basa Sunda. Naon PR-na teh? Nyieun paguneman, temana bebas. Iraha dikumpulkeunna minggu hareup. Yuk atuh urang kerjakeun ayeuna wae. Hayu atuh dagoan sakedeung nya, rek neundeun heula kantong. Nya sok didagoan di dieu. Eta mangrupa contoh paguneman ngagunakeun basa loma. Ayeuna aya contoh paguneman jeung saluhureun atawa basa lemes atawa make basa
hormat. Ieu percakapan antara Ani jeung ibu. Ibu nuju naon? Ieu ibu nuju beberes bumi. Ku abdi dibantosan ya bu. Muhun sok. Naon nu tiasa dibantosan ku abdi bu? Ani nyapu we nya, ibu nu ngepelna. Muhun bu. Tah, cekap sakitu materina atau cukup sekian materinya. Ayeuna aya pancen. Pancen teh bahasa Indonesiana tugasnya supados terang ya. Anak-anak kelas 7 pancen teh nyaeta tugas. Oke, upami ibu nyebatkeun pancen teh hilapnya pancen teh bahasa Indonesiana tugas. Tulis materi anu tadi tos dijelaskeun, tulis di buku catatan masing-masing. Saat tos ditulis atau setelah ditulis, difotokan dan dikirim di grup WA Bahasa Sunda. Jangan lupa tugasnya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.